Teh, wayahna yo. Geus jualan sabaraha bulan sih teh? Kudu buat bayar ayeuna. Duh, engke geus nanti can gaduh, pasihan tempo mah deuh. Karunya can meunang duit. Wayahna teh, ayo beng ngasih tempo. Kurang geus kasabaran deui ayeuna. Wayahna lamun ke bulan hareup can bayar, imah ieu disita kurang. Yus, kunaha ngalamun bae teh? Tina, iya Tina, manikir para rusing, rea banget nu nagih ka imah. Deui ge, salah kitu digawe-gawe. Pokona mah para rusing bae ieu teh. Tina ge ngiring prihatin, Yus. Kumaha sih Tin, bantuan Yus. Milarian solusi. Kieu cek Tina mah mending mangkat bae ka luar negeri daripada di bumi pusing. Leresan Tina gaduh nama sponsor nama. Mahayus lamun bade ditelepon ayeuna keneh. Muhun kitunya Tina. Nyantos deh telepon bae sponsorna ka dieu. Nyantos lamun Yuyusna daek mah. Ke ayeuna ku Tina ditelepon ya. Burung apa teh? Tina. Assalamualaikum Pak Ugi. Waalaikumsalam teh. Iya aya TKW anu bade ka luar negeri. Oh, aya nu bade mangkat ke luar negeri? Tinggalnya ka dieu di Desa Pasiripis, Blok Aler. Oh, mun. Kadinya ayeuna? Mun ayeuna enggal di dieu di Antos. Oh, mun ayeuna kadinya kayaknya beh paruguh tehnya teh. Oh, mun. Antos ya ayeuna kadinya tehnya. Ayo. Oh, mun siap. Ayeuna getos dongkap ya. Mun. Ya ayeuna tos dongkap. Mana? Mana teh dina anu bade ka luar negeri teh? Iya Pak Ugi, anu bade ka luar negeri teh. Yuyus. Nuhun abdi, Pak. Nu leres teh. Tetehna atos bulat bade mangkat ka luar negeri teh. Muhun tos bulet tekad abi mah bade mangkat. Amun tos bulat si teteh bade dimangkatkeun ku abi. Tos bulat mah nyantosnya teh paling oge mangkatna teh besok bada asar. Oh, mun Pak, pami kitu mah nya berarti ke enjing abi mangkatnya. Insyaallah. Ngantos Yus tina bade uih. Sakantenan ugi ge bade uih. Kadenya ke enjing nya teh jam 3 bada asar panah mangkat. Ayo teh. Mah, panggilkan kopi lah apa lah di situ. Buru. Kopi lah. Panggilkan kopi, jangan apa di dia ya. Aduh Pak, teu aya kopina oge tuh, beras di padaringan geus pada kosong. Geus gampang, ieu lah masuk panggilkan lah kopi di dia lah. Geus masalah duit mah gampang lah. Tebraga lah, kalau siang geus morong koi kitu lah, diwadalkeun berge gampang lah. Jadi duit. Alah, ayo mah tenang hirup teuleun. Rek ditagih ku kalaturnya juga nu penting mah aing mah madang ngopi. Alah, tebraga boga mitoha abas kitu. Udah geus morong koi kitu tinggal di bekam bae ku anggal bari pino. Ngopi teuing abah teh jaga kesehatan, hayu we ngopi teh batuk wae len. Yuyus dek naha maneh teh? Iya rek mau damelkeun kopi jeung si AA. Belis tong dipangieunkeun bari nage, gawehan ulin bae.
nyiankeun kopi najis teuing. Mah, enggal mah. Duh. Aduh, apa geus kuat hayang ngopi. Sok kadiekeun mama kopi. Kandi boga pamajikan bledog. Sia mah teu boga kaera. Pamajikan di tagihan ku debt kolektor. Sia pagaweana ulin bae. Aduh, nyoba. Geus wani meureunnya. Itu naon geus wangwal ngomong geus padu bae teh lain. Macam-macam. Kopi. Aduh, boga minantu teh. Geus wani nyarekan mitoha. Kopi. Gusto ko aja yang kopi. Parusing, lilabak nunyin kopi teh kopi. Kandi. Ngopi deui itu minantu batur mah karyangan digawe. Gara-gara sia anak aing jadi miang ke luar negeri. Dengekeun aing mitoha keur ngomong teh. Tonghan heueuh na wae. Atunduk miang ke luar negeri teh non tebet pupule ka. Mun hargaan jadi salah kita, tuh beja-beja ke salah kita. Makanlah jadi salah kita singkirangan digawe amas teu ditinggalkeun ku pamajikan. Ayo bah nyiapkeun baju keur si Nok miang. Ambu doakeunnya Yuyus hendak mangkat ke luar negeri sing sukses. Pokoknya mah sing sukses. No, kadenya sing hasil, sing salamet, sing kadang pikeun ka UID ka dieu. Bah, doakeun Noknya bah sing hasil di luar negeri teh kali abad teh tong hilang, dahar teh kudu 4 kali amelintro. Mun neng sing hasilnya ku abah didoakeun. Nya Pak, neng pamitnya bah. Geus Nok, tong pamitan ka salaki dewek anu kawas kitu. Pagawean ulin we beurang peuting geus si Nok mandek mangkat mah mangkat bae jiga ditu. Jangan panjenengan kopi, nong nawa mata kuat. Juga itu mantap. Nyambu ampura, ulah diusir. Cicing jeung sada kesalahan. Pokoknya mah mah geus arep kasalaran. Juga ditu nek cicing di bae ge teu paduli. Terus kajun, ambu udah kayak disakirana nek bener-bener diusir mah, tapi aya mah minta syarat, ambu kadiekeun tablet, laptop nu urang kadiekeun balikeun deui. Jangan salila ngumbara nangankeun usaha. Laptop, tablet, usaha paning ge urang teh jelema geus teu gableng. Nyepan aya tadi teh kamari teh urang teh nang maok di tetangga. Geus geura ka ditu geura miang ka ditu ah, geura incah. Tinarin, mana itu teh eta. Lah, Ina, mereka mana? Sonten kieu. Bade jalan-jalan ka Gede Bage. Uihna jalan priangan. Yeuh sing gede hate. Lamun mantan bade tunangan. Ku coba